drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mah, Neng berangkat sekolah heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pernah ucap hello dirimu melambai. Harimau. Ah! Apa Neng? Meni, ku anggar kamu mah geus nerekal didinya teh, Min. Tong sok kitu awon. Mini karek nu ninggali aku di dieu, pen aku mah biasanya juga atuh di sini. Bulan puasa teh kamu mah meni perubahan Min. Harusnya mah menuju yang lebih baik. Meni riweuh perubahan juga Power Ranger wae kan aku mah harimau. Ya minimal tong teterekelan atuh Jasmine, kamu teh juga Neng tuh. Diuk lagi kanjeng kieu kan Neng mah calon putri Indonesia. Halah putri Indonesia cenah, kau mah putri malu. Heeh, beda Neng teh mun dicabak teh murungkut. Dia kitu. Burat tuh Neng di sapatuna meni lalila. Sabar atuh Min, meni dalengan Neng teh aya 2 atuh. Meni riweuh deu ka mana cenah? Ya emang, cek sahaya 3 atuh kamu emang ngadaek boga leungeun 3. Hah? Aya 3. Di mana hijina deui? Di nu kelek kitu aya tumbuh leungeun. Ih meni arembuk Neng mah. Engke teh bau kelek dah kelekna aya 3. Ya enggeus atuh buru di sapatuna ih. Iya atuh. Tapi kamu pernah mikir teh sih Min? Mulai gerah. Teh jadi katang. Teu boga pikiran oge meni sok-sokan mikir Neng. Ih, kalian belum berangkat sekolah. Nya katinggalina kumaha, Ca? Jasmine atuh kamu tuh menang gitu. Tapi Ica kamu mau keresek dek ngarongsok. Nya maneh mah kabatur mah matahan eta seorang anak kawas gitu geura. Oh, ini mah tas Ica Neng. Alah Ica, eta teh kantong. Oh, fashion merenya eta teh tren Jasmine eta teh 2025. Kantongna make kantong keresek. Ya Ca, Bener juga nama pas pembagian otak teh kabagian budak ieu mah. lain Neng, ieu mah kantong keresek. Da Ica teh kantongna bolong digigilan ku beurit jadi we make kantong keresek. Meni pikarunyan wae maneh geus atuh tungguan ah. Jasmine ke mana ih? Rek balik. Kunaon cenah si Jasmine teh jeung balik? Ica atuh di dieu kamu teh. Iya Neng. Ica, adik kamu masih bobogohan atau jeung si Haikal? Oh, masih Neng. Oh, masih. Kenapa Neng? Kamu teh suka ya sama si Haikal? Sebenarnya mah ya Ca, we listen we don't judge. Neng teh pernah suka gitu sama si Haikal teh tapi baheula. Ayeuna mah henteu da. Kenapa enggak suka Neng? Enggak aja. Puguh jadi hideung si Haikal teh mun bobogohan mah teu percaya. Oh, gitu Neng. Ica, yuk. Apa ini teh Jasmine? Kantong Ca, makanya kamu teka tinggali eta si Jasmine mau kantong. Itu teh tas sekolah Ca buat kamu. Tapi bekas aku nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Jasmine, makasih banget ya. Iya Ca sama-sama. Tuh pan halus Ca, kamu teh mau kantong mah. Lain mau keresek, we juga tukang rongsok. Tadi cenah tren 2025. Ini disebutkan juga tukang rongsok. Kumaha sih? Ya pan banyak neng teh gitu, atuh kamu teh harus berpikiran positif. Nah jika area kene budak teh. Jam sabaraha ieu? Nah, kalau kan ngobrol ieu teh langgar ari net sekolah. Apaan ieu mah nungguan si Jasmine lila. Ih, nih jadi nungguan aku. Geus jam 8 geura ari net kayak itu. Ih, kabarangan. Jasmine ini tungguan. Nah, Ica mah teu lompat. Enggak mama Neng, kan Ica mah mau sambil ngerongsok ini teh berangkat sekolahnya. Kalau gitu mah Ica pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ngarongsok teh kitu eta mah mulungan runtah. Ica kabalegan pisan hirup teh maneh. Puasa ingat Ratna sudah randa. Kunaon saya tanya nyanyi sorangan. Gelo gitu. Besti lagi ngejemur. Meni arah tuh pisan kieu. Besti anjung gelo. Gak boleh kayak gitu loh. Sesama makhluk Tuhan kita itu harus saling menyayangi. Beda tuh tangan semua manusia mana makan riwa. Untung Ratna lagi puasa, jadi harus sabar. Balik juga mendadak naon di oge mending ngeganggu pisan.
Ngeganggu naon atuh, Ce? Kan Rata cuma diam di sininya juga. Ngeganggu pemandangan, menit genah kieu Mas dek wae ditinggalkeun ku Ririwa. Jaga mulutnya ya. Ini tuh menit dek naon di oge, ini tuh. Ya geus Rata mah ini. Gitu ini tuh. Menit dek naon di oge. Cinta siapa? Cinta sama Pak RT. Tinggalikeun we Imas, Pak RT-na kuratna rebut. Waduh, kampung iki kok sepi tenan yo. Itu sahanya di mah Bu Erna. Jeung ka dieu deui. Naonnya? Ngapunten Ibu, sampean lagi apa toh? Hah? Sampean? Tekuna naon da suku Imas mah? Loh, kowe kok malah duduk sikilmu? Aku takon opo kok kowe maksudnya opo toh? Hah? Opo? Merek HP katanya? Imas mah teu make HP Oppo, Imas mah make lagi HP iPhone. Pamer tutup RT. Waduh, aku iki takon kowe lagi ngopo toh? Botan takon sikil kowe atau HP kowe? Piye toh iki? Hah? Naon itu maksudnya? Nih Imas mah teu paham. Ibu, tau make bahasa Jawa atuh. Imas mah da apal bahasa Jawa, bisa lagi bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda we. Sampean iki orang ngerti bahasa Jawa toh? Ora. Apa ora emang duit teh ca bawe tuku banyu setan bam gitu lain Bu jebule iki wong gendeng toh wes lah mulai wae ora bener iki Har di kamana Ibu mau joget dulu aja Imas ca Mbah aku takon sing kowe lakoni iki opo kowe kok malah joget dasar wong gendeng. Hah? Kunaon sih ibu tanya liur nanyakeun sampean wae. Beda Imas make lajing macan ieu katanya. Jadi hayang si ibu. Padahal aku Imas biasa geus pakai bahasa Jawa. Ca. Hah, teu paham Imas mah. Ngobrol jeung saha Imas? Emang menang geuning. Di dia. Ti orok ge Mama Neng magasi dia atuh. Kan dia ngobrol jeung saha maneh? Teuing Mama Neng mas kita apa? Ngomongnya bahasa Jawa. Bodoh maneh meureun Imas ari ngomong Jawa mah. Lain Mama Neng Imas mah Jawa kawe. Lamun anu bieu mah nya Jawana asli. Maknya ya Jawa kawe ai taun teh maneh mah Imas. Aya Mama Neng pan ieu Imas. Orang Jawa tapi teu bisa bahasa Jawa. Maknya teu bisa bieu kadang aku Mama Neng geuning ngobrol maneh duaan. Ada teu pararugu Mama Neng ngomongna oge nanyakeun wae sampean gerapan sampean Imas mah nya tuh teu kunaon tapi ditanyakeun wae. Beda lejing macan katanya. Nah, maneh Imas, sampean teh artina maneh lain suku atuh beda deui eta mah. Har, gitu eta teh Mama Neng. Berarti bieu teh atuh si ibu eta teh nanyakeun Imas keur naon marahnya. Nya meureun teu apal Mama Neng mah pan ngobrol lagi jeung maneh atuh. Har, baru ku Imas teh ditempelan kieu opo ora emang duit teh ca gitu. Terbalik sih sama Imas, maknya batur nanya kalau kada jogedan. Geus Mama Neng mah dek init. Har, dek init kemana Mama Neng? Dek init haji Imas Har, Imas oge hayang anak haji. Apaan kita jadi Imas haji Imas? Imas laundry. Laundry haji Imas, kata alus kita nyamarin. Kunaonnya sih ibu eta? Lompat bisa ngegil. Tesopan bisa ada seneng emong. Imas juga teh ente punten kalau kalumpat. Pokoknya Mas teh ini dekat rumah bubuk RT. Aduh, kesini juga nama. Punten Bunda. Mangga Neng. Nuju naon Bunda? Iya Neng, Bunda teh menjugo goleran. Menyong. Oh gitu. Pantesan mah asa udah hadir. Ari Ibu Ratna teh kumaha Bunda angsurananya? Kumaha naonna ieu teh Neng? Apaan ku Bunda teh geus juran teh Nya. Lain Bunda, abdi teh karunya ka Bunda ngarentengan we anu batur. Baik Neng, Bunda mah membantu eta teh karunya si Ibu Ratna mah apaan jana eta teh. Nya teh tiasa kitu atuh Bunda, apa nasabah teh kudu aya ieu tanggung jawabna teh kenging hoyong direnteng wae. Manya, luas Neng, Bunda mah ikhlas. Bunda tong gitu atuh saya ku abi pangnagihkeun nya apaan eta teh atuh duit renteng teh duit Bunda. Atuh Neng meni wios we.
Bunda atos tong loba nyarita. Sok abi pang nagikeunnya. Bunda cicing di dieu. Mangga Bunda. Mangga Neng. Ini bos sungut kitunya si Neng. Ah, manya. Oh iya teh asa nyikat gigi. Kok wanita secantik Ratna jomblo ya? Bingung deh. Padahal kan biasanya Ratna sama pejabat. Ayah tehnya Bu Ratna di Bumina. Atau jodoh Ratna teh Dilan gitunya. Pan Ratna mah tuh mirip Milea. Kamu nanya. Punten Ibu. Siapa ya? Meninggal ganggu pisan Ratna keur ngalamun teh. Punten Ibu Ratna. Seneng emok, dek naon sih ka dieu wanita teh? Woi, punten. Ih, meni berisik banget deh. Ada apa sih kamu teh emok? Meni mengganggu deh gandeng. Ini Ibu Ratna, abi teh bade nagih. Nagih naonnya? Kan udah direnteng atuh sama si Bunda. Meni harus nagih keneh. Iya Ibu, tetap aja kalau direnteng juga harus dibayar. Kan direnteng itu adalah dibayarkan sama orang lain dulu. Karena kan Ibu tidak mampu tegablek duit ya. Sesuai undang-undang Bang Emok, semua nasabah yang direnteng harus membayar. Alah meni rebut pisan kamu teh meni pira kitu oge. Lihat nanti aja we atuh. Aduh Ibu, tetiasa dinanti-nanti. Kan Ibu oge pas minjem uangnya pengen cepet-cepet cair seperti itu. Jadi harus dibayar sekarang ya. Ya terus, Ari Ratna gak punya uang gimana atuh? Cing ngertiin nasabahnya. Iya, masalahnya teh Ibu Ratna cuman bayar sekali. Sisanya direnteng sama si Bunda. Kasihan atuh Ibu Ratna sama si Bunda. Ya Ari can aya atuh. Ari aya mada sama Ratna juga dibayar. Sabar we atuh. Ya atuh Ibu diusahain ya. Kan cuman seminggu sekali dibayar juga, enggak tiap hari. Masa nggak mampu? Ya udah sama Ratna oge diusahain atau Ratna teh nggak cicing wae. Diusahain gimana Ibu? Ibu cuma bayar sekali loh. Sisanya direnteng sama si Bunda. Apakah Ibu tidak malu? Kamu gede atuh ya, yang sopan nagihnya. Meni apa sih harus pakai sosorongot gitu? Aku udah sopan ya ngejawab-jawabnya. Oh, saya teh udah sopan Ibu, tapi ibunya tidak bayar-bayar. Kumaha atuh ini teh? Saya kan gak bisa pulang ke kantor kalau Ibu gak bayar. Ya itu sih urusan Allah. Ya sok sama saya ditungguin ya, Ibu bayarnya hari ini. Ngapain sih bikin malu Ratna aja? Pulang ke ditu. Ya tuh kalau Ibu nggak mau malu mah dibayarnya Ibu rentengannya. Saya nagih ya. Saya tuh udah baik-baik tapi Ibu tuh bayar-bayar. Kumaha tuh? Ya Ratna ge mau bayar atau tapi uangnya dari mana? Naon deui nya eta teh gara Neng. So atuh kamu pulang we lah. Mending ngapain di sini juga? Nanti juga sama Ratna dibayar kok, tenang aja. Mending apa sih? Sok saya mah pengen dibayar dulu. Saya nggak akan pergi kalau nggak dibayar Ibu. Naon sih meni hese? Da gege kuratna dibayar atuh pira gerenteng lain angsuran, kuratna dibayar, meni tongsok dewa deh. Nya tetep aja atuh Ibu lamun saya biarin nanti Ibu jadi kebiasaannya. Soal tuh sekarang mah bayar Ibu. Dibayar kunaon atuh maneh teh? Nya Ratna teh pan teu boga duit ah. Semuanya diam. Maneh deui Ratna minjem duit teh hayang nginjemna hungkul aya merah mungul deh. Apa sih? Iya deh Neng emok saruana deh. Jangan saya mayar barek kena injem. Asa perjan jangan ikut campur deh. Ganeng mana? Awas. Ya terus atuh Ibu gera bayar lah bisa ngamuk deui. Naon eta teh? Cing sok ngaromong sekali deui. Ih, kabur. Dasar jelema teh narurus tunjung nih tuman pisan. Tinggal itu kan? Seret. Hah? Sampean? Ya. Hah? Sampean? Ca. Mana sih nanya? Atuh Neng mending wios we. Neng. Siap banget Kak. Siap. Atuh Neng nih. Wis angel tuh. Ora ono. Ih, kabur. Iya.